diri anjeun teu apa teu sadar jeung bung boga rasa ieu aing nu pangalusna kaluhur teu loba catur kahanap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun dipayuneun sang holik gumujeng diangkir linggi sadra tina papastian hanjeun ridho kana takdir berat menang berat sedih temenang sedih urang tegerkeun dinten Senin anu santen asa gelap salah wayah barang keakan nu dikantun la haula innalillahi ku teu percaya nenden kawas ku heureuy jeung wayangna asa cikene sempal guyon can tamat kawisapada wilujeng abah eta aduh Bapak Hajat Alhamdulillah nuhun Pak Hajat meuli di amplopan makalan kakak di amplopan alhamdulillah cing urang buka oh ngayang-ngayangna ku yang dibuka ini lainna bisi eueuhan makalan Allah jajak kaluhureun kasiron Gusti masihan 300.000 di bajuhana oge aya ya duh alhamdulillah alhamdulillah tu geuning ti pajuhana aya 50.000 jadi 350.000 aduh panayagan aya 50 jadi sabaraha ewang teh ada kudu mah tambahan deui 1 juta ngalah panayagan kabagian aduh alah lain saweran sama maksa goblok can liburan angos teh kebiasaan gitu aing tara ngarayuda sih teh saha taunan bade nyawer weh oh dulur dewek dikira sela kuningan sok we bade nyawer mah itu teu kedah dicampang aunan baturan ieu dulur dewek aunan mah ada ngadon kitu we naon teh sia itu bapak tingali kanya cing atuh ieu kan jadi bapak teh atuh bantuan-bantuan ai milu-milu ai ngabantuan teu hayang tapi menang saweran teh keun ka bapak wah najis goblok sih teh keur ongkos ya gara yang teu ngibikeun ka bapak aing beukeun ka sapatu aing lagi musuhan jeung bapak ini mah lagi musuhan geuleuh aing mah dalamun kongang mah yang ngatepel aing mah naon pas alahna lain masalah-masalahna pikir ku sia apan bapak dewek teh geus aki-aki ayeuna hayang kawin ka bebenyit ka budak bari jeung anak raja pikirkeun ku sia aing oge anu ngora wani kan ini hampir teu payu teu nalipak maneh teu mawas diri normal normal mah normal da aing kabeh kan ieu kudu sababat kudu satanding da aing normal atuh nyaho aing normal daripada bapak sok ayeuna teu kawin-kawin kumaha lamun bapak nempuh lutam letem atawa Daunan
nah ieu mah kakuring 100.000 beres cekaunan eta 100.000 50-50 cenah naon 50-50 teh sabaraha sia 30 aing 70 lain 50-50 belagung sama ngagarong lain kadangnya bieu nyanyi aka meuni geunaheun oh nyamuringkak hayang latihan nyanyi yo kudu bisa saja tuh muringkak teh mama cek wing nyanyi naon tang latihkeun wing maresep eta lagu eta ning papatong kancing oh heueuh papatong si kumaha teh ieu ieu patong berang make eueur berang jeung rasa nyanyi teh ulah berang tah ulah kitu ulah jiwaan berang jiwaan ulah nepi ka batur ngadenge nyanyi teh geus atuh tong ngomong wae aing kagok satu tuluy atuh ayo berang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang sok sakitu iya beres cobaan segitu berang jiwaan dengekeun berang sok berang kurang lemes kurang hipu emang na tai ucing hipu dengekeun heula atuh sok musik goblok berang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang nah kitu sia mah lain kitu belegung nyorok eta mah nyalenro dengekeun berang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang borang maju ka lohor papatong nu koneng macan tenang anjing beri salat sama surat kitu tamas tong lagu eta urang mah anak jalanan cek beja mah kuring teh budak jalanan eta STSD dong gitu oh tinggali bapakku mantan gitu nya apa naik ya, apa naika alhamdulillah tuh jadi penta geng urunyung mulkan teh kumaha bete anu hidang mah rada tuluhuran euy cek beja mah kuring teh budak jalanan tak eta teh make ieu dirasa cek beja mah kuring teh budak jalanan cek beja mah kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina kendaraan sabenerna hate ngarasana lain dirasakan doang geus mah aing jadi guru vokal mah lieur geus boro-boro kajewaan pengen teh payu-payu sih menyanyi tidak kitu heeh ya bapak ka dieu teh aduh tepoh heula kukuring geus dangdanan saha papan geus dangdanan kukuring pak dia pak bisa bedakan ayeuna jang beri darikeun ki aing nah sia teh kitu-kituna aduh astagfirullahaladzim maki anting bila kali hadai naon yang kasep bapak
Munang kadang-kadang nya kuring tingali sakitu manisna. Walah bapak beri juga kura-kura ninja kieu. Nepi kasar riget kieu awak aing le. Ai. Nah naonna sih tidak walah. Sakala dipake aing. Oh Gusti, alamun boga HP dipoto yeuh. Halus kan. Gusti, bapak aing nepi ka juga reregan kieu. Aduh Gusti. Nah Aing kabila. kayak rada gini, kayak rek kawin rada gini. Wah, goblok awewena geuleun daek manusiun marupana nu gelo beuneuh. Ini segala dipake kieu sia teh. Sengitan awak. Ari bapak kumaha? Naon sia teh? Rasaan teh. Rarasaan teh kumaha bapak teh? Bina-bina teuing. Itu teh anak raja, Pak. Anak raja kari-kari dipikah hayang ku bapak make polo atuh make polo. Ya orang gitu kakolot. Kolot-kolot tau mah. Jawab Gantung na muning nih. jawab parawan ya kan. Jawab parawan. Nah, Leung lamun rana mah. Deui mah parawan tinding. Jawab geus pakesan. Ya heuh. Di mana na impian tuh kadenge tidak bala. Wah buah gelo papa di bala. Udah ngasiupkeun rumah sakit jiwa gede bala. Ulah kitu kolot teh yang kawin rojong ku urang. Rojong-rojong naon sih teh? Sia mah rajin ngarojong di rangkenan. Sakalian widara asupkeun ku sia nya. Heeh. Kalapa gantungkeun dawegan dina beheungna. Tong kagok sia teh, neon genep dina sirahna. Terus make tenda. Pakai sepatu hansip. Tuluy make selop nanti nu jangkung. Sok, beung sabeula selop nanti. Sok bayangkeun bapak. Elah. Kabayang sebal pakai sepatu hansip. Terus bapak make sepatu hansip. Di tunggangan kandong drum. Nah, gara-gara sia goblok jadi aing disingsirkeun batur. Make keris. Aya panah. Make keris baru kana pangeran di Ponorogo. Aduh Gusti, da bala sia kumaha ka bapak teh kitu-kitu teuing. Kajen teuing teh ngadukung daripada kieu mah sia jeung make panas segala rupa. Emang napa Pak Aing teh Arjuna sih teh? Aduh, Gusti nu agung. Bulu kancut Nadin. Make anting wala ini juga banci gitu. Nah saya jalanan deui paling lah. Jika banci akan hamil. Maunya banci hamil goblok sih teh. Nah si Ana mah aya pegang leuheun gitu. Aya banci hamil tina naon sia. Aduh eta lu cuma jeung sepatu hansip. Aduh Gusti nu agung. Anu matang anu nya bapak orang laran deui anu ulah naon matana bulu matana naon gantungan kadongdong ya karunya teh dina kumaha teh mangejeng gantungan kadongdong gantungan dowegan ku aing aduh nah sida walah anu kitu-kituna ka bapak aduh lah kakara aing wayang mah jeung seuri di si goblok teh di si Ana juga goblok teh sepatu hansip lah udah seureun aing oh aduh Tolongan. Kaleung teuing. Tolongan manusia tolongan. Jadi sadana udah nyeun Tolongan. kaleung teuing ah. parantos teuing di leuweung ieu nyeun Tolongan. Nah, kucing naon deui man nya eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig Allah. eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig lamun ku beus loba Bener. Tolongan.
Sama. Teu aing mah teu sieun teu. Aing mah jelema teu neung. Lu jangan. Mun cuing leuy. Tah sida wala tah. Si goblok kan teu cuing. Sida wala keur ngeot. Aduh nah. Tulungan. Sing rai ku aing deui. Ya sing ratu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basyah Borneo. Tulungan. Sima aing sima maung Sima. maung sieun ku aing ge sarua sieun ku maung ka kidul aing ka kaler Halus. maung ka kulon aing ka wetan Halus. maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu pangejeung maung. Selamat. Tulungan. Ieu mah lain jampe nu teu mati jurigna we noyon. Jaya. Kawa budak mun jurigna. Heeh. Jaya. Lah, naon? Geus dilahanan Bapak? Geus. Ieu teh bajuan ku giribig. Sia geus goblok si teh. Geus tuh lihat. Make nasi kupu-kupu. Aduh pantas teh. Pakai mukena ya mah. Make mau kena tinggal Bapak dulu tuh. Gelis teh. Ulah. Ada nganaon surupan. Kang tulungan. Kang tulungan. Aya anu gagara yaman kana bitis Tukang jengegelan lebok monyong lebok. Kang tulungan. Kang tulungan. ada Aya anu nu hajatan nu sayang ada pindahan gagara yaman kana ceuli jeung ngecrokan lebok monyong da kudu dilebok. Aduh halah ieu. aduh Aduh halah ieu. Aya naon da ka Prabu kumargi salira mangkir kaula dina waktos ayeuna. Rai Prabu nu madak diangkir ku akang. Naon nak dengekeun ku siada. Naon dengekeun. Tulungan. lain apa lagu Deung jadi kitu euy. Tulungan. Tah ku siada dengekeun tah dengekeun. Tulungan. Tah dengekeun. Si balaku naon? Sada naon? Aya nu kitu teh gajah rek kenog. Jurig nya gajah rek kenog kitu sia teh. Ai gajah rek kenog kumaha? Ku keruk. Jah. Ku keruk. Jah. guk Si jurig. Tulungan. alah Sara naonnya? soal mantega Naon majar teh sora mantega. Kabayang geus sia mantega di sada. Halah lamun teu butuh didagor ku aing tuh jelema itu tuh. Makanya sora mantega. Heeh.
naon jang ada ngukeun ku bapak geura Tolongan. cik kuat Tolongan. mun geus kapoho kana sora nu kitu naon teh Pak eta teh jangkrik rek ngising jang tong deuketan we tong deuketan we nu gelo da mana nu gelo geuleuh aing mah geuleuh kabayang man di mana jangkrik rek ngising kumaha kitu surana make polo atuh ai sia naon Abina-bina teuing sia ka aing goblok ngaseng-ngaseng teuing mending beletak ka aing mending leuwas aing wah si edan abina-bina teuing sabeurkeun ku aing naon jadi le naon aya sanes ieu teh Raden Jaka Gintiri anu kakalayangan di awang-awang lagrag kaya leuweung kabelit gugulutukan titongoh kateo kabelit kabeungkeut ku areuy-areuy awakna abulen atuh lagrag kana jurang aya di hanapeun jurang teh aya tangkal panan dina tangkapanan ngarungkuduk ieu Jaka Gintiri ayana lah mana lu jang nah di payun Pak lah mana dulu belah mana Tolongan. lewas jang ka dieu jang rada keung aing begadang jangan bu begadang jangan begadang kalau tiada keperluan lah mana Pak eta de hareup le Tolongan. Gusti naon ai sia aduh mun hanggeui dahulu aing sia teh karena jangan aya naon Pak teuing deuleu ti dieu bijina mah deuleu naon nyobanya Tolongan. Sada Tolongan. dah Pak heuh cicing jang 135 juta jiwa penduduk Indonesia nah kurangnya bukan 155 juta jiwa penduduk Indonesia Aisyana kemana itu Be aduh alah belah mana Pak eueuh di mana deui Tolongan. aduh aduh dalang di perong di ruas lo sia Gusti nu agung naon teuing leuweung abina-bina teuing aya naon dinya atuh mun bejaan gawir kitu jadi wes siaka sugan teh di dieu teh we gawir le pek aya gawir menira was goreng 3 brus kana gawir ya dadang ngadun-udun pasti 3 brus kana gawir kate mending agak bagi hate 3 brus kana gawir tari siang ngomong tadi gitu-gitu geuleuh kadengena aya
cik apa sih dikira ruas ya teh nah make ngomong dikitu-kitu sarwana tulungan kula tulungan tuh ini WKB miluan gara-gara sia dari lu cing jang naon cing buka naon eta teh jerona dulu buka ayo tuh mau ngasieun ku bapak we wanyiduhan atuh hasok ke si laing ku bapak heeh jinyereun moal naon kopi we ulah teh usaha goloh tuh ganeng kopi we ulah jangan tulung-tulungan eta teh usaha mentong diganggu tuh batur teh usaha ngilu usaha ka dieu mentong diganggu da mana ge keur usaha heureung lamun mere kaing bener teu boleh atuh kalunya sanguran mah doakeun cing payu didoakeun tukang kopi teh mudah-mudahan ke menjadi presiden amin mudah-mudahan harapan anak pamajikan teh tong diganggu tapi kain tuh ngaganggu kopi we minta aing sok jang mudah-mudahan kopi na cing payu amin cing loba duitna amin lamun teu payu bikeunna jang da capek-capek sing tulungan manusia di dieu pak jang dieu jang cepet jang naon teh deu naon cik karunya korehkeun di tetanggapanan deul korehkeun bapak ieu teh nya sia teh dititah teh sok bisa ku bapak naon sia nah kumaha sia teh ningali nyap aing sian meni sok atuh budak ngora parurangan kabeh geus teh kudu gede ka wani tah kitu jang tingali atuh jangan akang mah KDA yah naon sih teh Allah lain pantesnya ai dibuka teh gaur teh mau aya sian ayo jang nuju teu nya siapa menuju teh purun menuju dari itu tuh pilek tuh pilek teh naon oge teh pilek teh naon ge deui seukeung jang dawalah kumaha jang ini sararieun kudu kieu patut kalangan sia dibales lain dawala pantes teuy aya dibuka teh gaur teh mau paduli teuing si goblok da mau ngaterangakan jelema nu dihareup mau mah paling oge resepen jelema nu pangtukangna aya sian jadi dawala mau mah resep jelema nu pangtukangna heeh naon ai bapak ieu jang bapak teh tariri si teh hangat sarwana lamun eueuh nu pangtukangna hese biasana mah nu tengah jelema nu cicing di tengah lah aya sieun mau anu misahkeun batur tina barisan mah naon nak kada balideg gitu ya kada berapa nih mau jelema nu gigireun kuring mah naon aing kudu ngajedog di mana teh akan mau aing mah ngomong unggul biasanya aing bisa ditutur-tutur nah penting goblok arek dahakan itu ya itu aman hirup teh sok jang kurus teh
Nyap garoreng hate jelema Ya. makan ditengakeun aing nepi ka kitu-kituna naon ieu teh maksudna aduh aya anak amun asyar naonan naon kadupak goblok Ya aja. sugan teh teu kabupak aduh sorry beh Sorry. Teh. kaliwat euy Kaliwat Bang Bas satu. Ada pagi. Pagi. Naon? lamun lain adi aing dibom ku aing dibawa ke Israel ku aing goblok mina-mina teuing si jajah buka jak ini salariun iya anjir kawala ayana ganeng Bapak naon eta bayawak segede kitu deuleu Gusti naon eta teuing deuleu naon ulah Bu Alah, Gusti nu agung. anjir bisa ngomong Bapak alah ulah naon ieu makhluk naon anjir alien deuleu Gusti nu agung Ajaib. Nuhun, Bapak, nuhun. naon ka bapaknya dia nyebut bapak weh aduh Pak naon ya Pak Alah, nuhun, Bapak. sami-sami jang saha maneh teh Ngaran abdi heeh Sekar Panan, Bapak. Aduh sekali. Sekarpanan Semohon di mana di tadi we di dieu. aduh ay, lucu jelema naon parabna nu kieu nya moal teh cacing jauh tuh Dah kali. Abdi teh Sekar Panan. Sekarpanan Semohon ay sekar teh naon Pak sekar teh kemang ari panan panan tanggal nu dieu we kemang panan nih Bapak nu kitu teh Pak melakpa di imah Pak buahna nu kieu gitu sekar panan semohon kunaon anjeun teh kabeungkeut ku are-are nyata abdi teh abah teh dupi salira saha ngaran kuring semohon Semar Semar anu pengker Messi aya Messi nepi ka depek ge ya ari pang tukang mah biasa Agnes Monica Paingan cantik. waduh Agnes Monica nepi ka orongonyo ge yo nuhun Bapak Semar kunaon ieu teh abdi teh kacanak angin Bapak Semar ulah kalayang bobrus teh abdi teh Bapak Semar teh tolonyong gulitik di tonggoh kateo dia nyaho teoh aya minang nabuh di Kuningan mah tak kabongkot ku aroy Bapak Semar abdi teh saminggu di dinya teh ulu saminggu semohon paingan nepi ka pegang gitu da pegang ti tadina abdi Bapak ieu mah alah nuhun abdi teh dicager aya ditulungan ku Bapak Semar nuhun nya panya nuhun jang nuhun sami-sami da ieu mah kodrat tirodat pangeran we syariatna we pangen tendak kuring mah salaku media da tetep kodrat tirodat pangeran anu nangtukeun mau cu iya Bapak Semar nuhun tapi Bapak Semar teh bade ka mana teh heh bade ka mana rek ka Sekar Nume ka negara mana
Sekar Nume Sekar panan Sekar Nume bade naon ka itu Ngabengkel bener. bade ngabengkel di titulan cicing cicing itu kumatong heureuy wae Serius begitu. bade naon bade ngalamar ka itu teh oh ngalamar gawe sanes ngalamar naon ngalamar istri uluh saha istrina kakasihna semohon kakasihna teh Setia Ragen saha no gebog dulu Semua amat. saha teh Setia Ragen putra saha teh putrana Raja Prabu Jinawea jadi maneh teh Nina jadi mamane gitu teh rek kalamar Setia Ragen semohon anak Prabu Jinawea semohon Aduh, nah amak. naon ieu teh aki-aki ngurus tunjung ngaca goblok naon ieu teh bina teuing sia nah teh nyaho eta Setia Ragen teh kabogoh aing astagfirullahaladzim Gusti Bapak anjir kabogohna kieu awewena ge motel teh kieu leu balik naon sia teh lain naon goblok saha sia nu ngahareuyan kabogoh aing sia Dewi Setia Ragen dipodaran ku aing sia sanajan sia geus nulungan aing ge goblok sia teh kabida-bina teuing sia teh ditulungan ku aing dinaon ku aing tahu siapa udah mengot goblok sia teh kabida-bina teuing nulungan anjing kadempet aing kurang ajar sia sia kurang ajar goblok ai anjing Bapak ayeuna dulu ayo sia tah saha modar wae Gusti Aka nanaon sia teh si jureg-reg modar beberes heula Bina teuing sia goblok ulah sakali-kali ngahareuyan kabogoh aing sia sakali-kali ngahareuyan kabogoh aing dipodaran kabeh wae sia goblok bina teuing Gusti Naon waduh. makhluk naon eta deuleu anak aing dipekat tutung kieu Jang kulit waru angan daru sinenguh canger Ada. Hareudang lu citu Heureudeuh Sewa dulu. meunigeus mung teu cerak rahayangna Bener. si teh naon si suaing diracek goblok si teh naon teh meunigeus peot naon aka hirup da ulah euy maneh kuring mah paeh banyak ke paeh si teh samyong Bapak aduh Gusti Pak ulah diheureuyan eta anak jin Pak saha eta Pak ulah diheureuyan Pak eta kabogohna Dewi Setia Ragen teh sing goreng jin berarti Setia Ragen ge sarua jin saha kabogohna eta kabogoh can jadi salaki goblok Nah, eta kok sapanyang acan aya janur kuning membentang di depan rumah Setia Ragen masih kena bisa jangan pemilik wae manehna bogoh aing bogoh igen jeung aing sok sia jangan nepi ka mana iya rame naon nyakal mana maneh nyakal bapak atuh puguh wah aing merek nyakal Persib jauh jauh wah nyakal itu si aing di tengeuh nepi ka tutung nah bapak mah tinggal can di tengeuh ge geus tutung si teh urang lalajuanan siap
Sejeng aing goblok. Kabina-bina teh ngaheureun sa kabogoh aing rek anu hayang ka kabogoh aing eta teh nya kabogoh aing. Ya. Lamun bener si lain kabogohna ya aing rek ngalamarna. Sok sia. Hayang nyaho ijen jeung aing. Wani-wanian euy. Goblok aki-aki teh euy. Kabina-bina teh. Rame. Kunjungilah beramai-ramai. Ada apa? Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua. Dalam acara ngadu bayawak jeung entong jaluna. Silakan Pak. Anda semua. Dalam acara ngadu bayawak jeung entong jaluna. Silakan Pak. Berbandungan. Bina-bina teuing sia. Sok sagelut jeung aing. Dor sia. Maju Isman. Hade Pak, bayawak hade Pak, tenang Jang, hayo lawan entong, dagor siapa yang ngobrol, cete, hayo Pak, Kurang ajar si aing. Pak, gak siap kan yang gue tuh, Antegan. jadi aing kepilaan, Kurang ajar sok. sok setengahkan kain, Lihat. Ngir kuatan oh. sok, musik siap. Wah nyir. Hebat aki-aki. Tak gitu Pak, halus Pak, ayo bayawak. Goblok siap. Sok bapak mah juga pinguin, dagor ku aing sia. Beda-beda teh. Antegan. Aing boga ajian ti kajauhan sia. Naon? Dengeran ti kajauhan. Sok. Lihat. Anjir, dawala deuleu ku sia. Ya, emangna aing teh bacus. Tah. Anjir bapak. Hidup Pak. Anjir hebat euy si Semar euy. Oh. Sangka. Dia. Sia. Lihat. Aya kitu aya. Naon teh. Lamun aing boga ilmu kitu resep anjir. Geus Aya tukang baso ngaliwat. Mang, meuli baso aya minta. Tuh bisa kudu meuli. Bener Bang, mamene. Moal. Iya. Dah. Bus tukang baso teh. Cakwatan basona ku aing. Toge. Anjir, naon euy. Sampurkan gitu. Naon nak? Hebat teh bapak jeung ieu teh si Ginti jeung si Cakarpanan Pak. Ada hanya tak kitu neungeut teh kajauhan luar biasa nu biga kitu. Kolot urang teh atuh tah ayeuna udah eleng-eleng. Maksudna urang turutan ku urang. Geus anu lajo di dieu pan teu pok kitu mah urang gelut kitu teh mureunna wah nyaon siapa teh jago gini. Oh, sugannya. Maksudna api-api mana jangan gelut. Tuluy urang gelut mana bapak neungeut ti kajauhan. Mana ditinggang ku aing teh ti kajauhan. Mana teh daya gam. Ya, dulu. Aing geus sarua ku maneh. Cukup kuyungkung. Kuyung ramel. Sok. Dek teu. Siap lah, beres. Kumaha tuh cara gelut teh? Kumaha jog gelut teh pupuku. Da kudu aya pasalah heula nya. Oh, Naonnya masalahna nya? Catur-catur. Udah aya masalah. Catur teh mana papan caturna. Jeung lila ongko meureunat. Naonnya? Gapleh. Entong ah. Ngarebutkeun warisan. Naon Entong da bapana gaya keneh. bagikeun atuh. Atuh kieu aka leumpang api-api ngadupak kuring. Tak kuring ngamak. Dah bener kitu bener euy. Bener halus aya deui euy. Kakak da mane halus. Halus ide itu. Halus gitu. Jadi aing leumpangnya di mana? Ti ditu ti Lur Agung tuh main jauh.
Tidak mana deket. Oh, ya beres. Ya. Hai. Naon sih teh? Nah naonan saya dulu Pak Batur. Hah? Naon maksudnya? Puasa. Jalan salah-galaga makin nyeduh Pak Batur. Pausnya. Nah, teu pira kitu sia teh hampura we tuh. Atuh dihampura lah. Nggak jadi. Iraha gelutna. Apaan itu kudu gelut sia jeung aing teh? Atuh loy. Nah make dihampura. Heueuh poho. Sok atuh balikan deui. Aduh aing kudu balikan deui ah. Hai. Tenel sia mata teh. Naon sih teh? Tamuh mata teh sia gede-gede. Kabina-bina teuing batur keur cicing di dupaku sia. Jalan salega-lega. Nah, pira kitu atuh sia. Oh, pira-pira goblok. Kabina-bina teuing sia teh. Balik sia neuleuh teh. Sanajan sia lajeng aing mah mun dosa sikul mau ngejar satu jang beas. Emangna aing rek sia nu sia? Sak. Nah, baheula sia marebutkeun cai susu, ayeuna marebutkeun aturan jeung aing. Hayang nyaho sia dewasa geus gede eukeur, rek naon sia jeung aing. Hah? Sanajan sia lajeng aing mah mun dosa sikul mau ngejar satu jang beas. Hah, dipedaran sia ku aing cepot. Ini sia mah nyaan ulah kitu nih. Naon? Sia mah eta molotot tah sieun aing goblok sia tuh. Biasa we atuh molototna. Aduh Gusti nu agung apan kudu ngamak. Ayo bi teh heureung teu. Heureung aduh untung heureung. Nah si teh wani ka aing wani. Sok. Kabina-bina teuing ijen saja aing. Bener sia teh wani ka aing. Dar. Rek nepi ka mana saja aing. Bener sia? Bener? Aing boga ajian neungeut ti kajauhan. Sarua aing oge. Sok sia, sok aing heula. Dor nyaho. Awas sia, rasakeun cepot ku aing. Iya. Aduh. Anjir jago sidawala jago. Iya. Aduh. Anjir sidawala jago aduh dawala. Jiga iya beres. Aduh, iya. Aduh anjir. Alah dawala aingeun dawala. Iya. Aduh, dawala aingeun. Aduh. Iya. Aduh dawala aingeun euy. Aduh aingeun euy. Hei. Aingeun, bro. Sia we hayo. Jadi sekali ewang. Sekali ewang goblok. Oh, atuh lain ngomong tadi atuh. Latihan heula. Aingeun aina sok. Awas siapa aing. Dawala pembalasan ti aing. Awas ya pembalasan teh awas. Iya. Ari kuring kudu kumaha? Des kedap. Naon? Maneh naon? Kuring kudu kumaha? Tah sia lamun ditengah ku aing teh ngising. Labuh jiga aing gigituan. Tuh lain ngomong tadi. Gusti aing geus klegedug ieu. Aduh, sok atuh. Dawala. Pembalasan ti aing. Iya. Aduh. Lebar kotor yen nu bersih. Alah. Lemok goblok tak tai sia setan. Apa? Bahkan tuh amak pun. Tenang bare nage ka sugelo kalieur-lieur ge kituan we ngeuh. Luar biasa sesemar. Maju sia. Iya. Oi, sia. Oi. Enak stiker sayang domam para. Iya. Ia jaka gentiri di jamak dening Semar Badran naya leles lir kapukai bunan lir kapas kahujanan.
bari aya nu ngabelesat ka awang-awang tina warugana ya gintiri sing horeng rasa kacinta kabogohna sihir ti Raja Prabu Puspadenta keluar ti ieu warugana gintiri ya ya aya naon wa naon deuleu eta nu ngadu kaluhur Alah, Bapak Semar, alah, ampun Bapak Semar. aya nu ngomong bina-bina teuing si teh goblok bapak aing nepi ka dikitu-kitu geus ya tingang jang edeuk Pak babu 1 2 3 aing teh kasab ya Pak ka aing aduh punten Pak dihaja urang sia itu kuat bapak sia hutang pati bara pati hutang gerang babu tinggang ieu ulah edeuk tenang cinta awas ya hiji 2 kale hiji 2 kariris bedia calikna bedia hiji 2 naon nah di dia tadi dia heuh dinya mah di dia meraos merine di dia we iya beres atuh dinya mah ya alikeun hiji 2 aduh baik gua hiji 2 hei hei yuk aduh susahnya lah hiji 2 halo bapak ditonyok goblok sih teh aing ngabalas udang sia beung banget kurang ajar beung da panjang Alah, ampun, Messi, ampun. si Messi si teh goblok aduh Alah. abina-bina teuing si teh Alah, ampun. abina-bina teuing si teh abina-bina teuing sia abina-bina teuing menulang kaler kieu Ampun. nanaonan si teh goblok bina-bina teuing Halo, ampun Bapak Semar, abdi ampun. saha maneh teh sabenerna saha sia maneh teh sabenerna Salahnya saya mangaran abdi teh Jaka Gintiri, Bapak Semar. aduh watir Jaka Semung Jaka Gintiri si teh mah teh kadenge di mana Kaulah teh di negara Sekarnume, Bapak Semar. aduh di Sekarnume Sumuhun. olo nah atuh make jeung ngamek pedah bapak kuring hayang ka Dewi Siti Ragen Salares nama eta Dewi Siti Ragen teh lanceuk abdi, Bapak Semar. anjir adina geus kieu kumaha lanceukna anjir wah cilaka apa balik ge palah balik lah nya ge bapak goreng patut dan jiga kieu kiting mah mung atuh abdi kebuka indung jiga kieu ya Da lanceuk abdi mah geulis. wah cek sia geulis jadi salirah teh rayina Siti Ragen Sumuhun. nah atuh tadi ngaku kabogoh Nyeta Bapak Semar panjang caritana. aduh aku panjang nah kumaha sok ke panjang atuh kayaknya caritakeun tina karata gandeuy we tong kagok balikan deui sok tong kagok nya sugan beres ngawayang jam 10 beurang balikan deui bener sok Ari salares nama si Acek Siti Ragen teh Bapak Semar disaemarakeun. disaemarakeun Sumuhun. Tah abdi teh jadi jago saemara. tuluy Tah abdi teh Bapak Semar singkat nama mayahan hiji patanang da jago eta patanang teh. tuluy ahli sihir betul Saprakna abdi mayahan eta jelema ngadak-ngadak Bapak Semar hate abdi teh jadi bogoh ka si Acek. naon jang gandeng atuh jeung ukak-ukuk leung lamun ngenok badan teu
lamun ngenom. Oh, ada bapak yang tebikang. Tuluy. Tah, abdi teh bongo ka si Aceh, Bapak Cemar, ku abdi teh diudag, Bapak Cemar si Aceh teh. Penak sareng pun Bapak Prabu Jinawaya. Abdi teh dicarikan laknak dasar da bongo ka si Aceh disapa abdi teh ku Bapak Cemar tadina mantep ieu banget abdi teh kasep Bapak. Kasakrakna abdi disapa kudu jadi Bapak jadi ieu Bapak Cemar. Nah sedih lain yang dahar. Babong. Tuluy. Nah, Bapak nah tema Bapak Semar. Abdi teh kalayang da kabawa angin diusir ku Bapak make angin Bapak. Abdi teh saolah-olah diusir. Tuluy. Kalayang dobrus gulutuk ke tadi kanu tadi teh kana kanan ditulungan ku Bapak Semar. Tah, Bapak Semar saprak na ditenggel bieu aneh. Aneh naon? Abdi teh teu aya deui rasa bogo teu leungit Bapak Semar. Oh, bieu meureun nu ngablesat kawang-awang deui. Bisa jadi wah. Tuluy. Tah, anu aya dengan saukur penyesalan we dina hate Bapak Semar. Hanya kal abdi make jeung bogo kanu jadi lanceuk Bapak Semar. Kaduhung anu sagede gunung hanya ka sagede sagara Bapak Semar. Haneum. Bapak Semar hiji abdi teh. Deuh teuing. Tah, Bapak Semar. Ya, Ieu teh Bapak Semar teh laras bade ngalamar si Aceh. sumuhun. Tah, Bapak Semar. Yuk, ayeuna mah urang ka nagara Sakarno me. Bade naon? Urang sakantenan da ieu sasaemara teh can beres. Can aya penutupan. Ba abdi eleh ku Bapak Semar, berarti Bapak Semar bakal jadi jodona si Aceh. Anjing. Dah aing mah teu yakin ka awewena leuh. Da moal teu jiga ririwa. Sang Sri. Moal teu jiga rinyu. Kitu. Semohon. Jadi Nah, urang ka itu we manawi keur saeun si Aceh. Dilamar ku Bapak Semar dan Bapak Semar parantos ngelehkeun abdi. kitu Jang. Semohon, hayu geura Bapak Semar. Hayu. Mangga. Tuturkeun abdi Bapak Semar. Mangga. Jang dewek teh kawin. Lah kawin balik. Naon sia balik. Bisi kaduhung kena eta tingali adina jiga kitu. Jiga bayawak. Meureun lanceukna ge sarua jiga hap-hap. Boateng teu boateng teu. Apaan disapa cenah ku bapana? Wah, waduh kitu mah wadukan. Hayang dipikarunya. Nya. Hijeunan. Meakeun kapanasaran mah Yujang, tuturkeun we. Nyatakeun. Ayo. Saya tuh, ayo. Dina nyana ge da wala anak raja. Dina geulisna ge da kabayang busi ada mau ditarima moal. Da bapa uruwaan juga kitu. Kebayang busi Dewi Siti Ragen lamun bener jelema mah moal teh eling mun bapak. Sakitu rang kadutna. Hayu we tuturkeun. Iya. Sekar teka catur di jalana ieu jakakin tiri parantos dumugi ka Sekarnu me. Dah, yeingge. Para keamanan cing galoler di tengeulan ku ieu jakakin tiri margi ngahalangan. Atuh lajeng wae ngajugjug karaton. Napangan ingkang Rama Prabu Jinawea. Kasonong ya Prabu Jinawea nanging masih penuh kayaan anak seolah-olah ye gintiri ge pada diusir deui. Pangapunten Bapak. Saha di luar? Ya abdi Bapak. Si gintiri balik sia nyingkah. Montong aya di dieu sia nyingkah. Jelema doraka. Bapak. Apunten abdi Bapak. Nyingkah sia aing teh sudi neuleuh ku sabelah mata. Punten Bapak.
Allah. Rek nanahaon pasikin tiri datang ka dieu. Teu sudi aing neuleuh ku sabelah mata nyingkah sia. Pangapunten Bapak. Bupati bakal kesorang dua Bapak. Nyingkah sia. Budak doraka sia. Ampun Bapak. Nyingkah. Teu sudi aing neuleuh ku sabelah mata. Mangga sieepkeun Bapak. Sieepkeun Bapak, sieepkeun. Saya bukan kagel sama. Teu sudi aing neuleuh ku sabelah mata. Nyingkah sia. Tong aya di karaton di dieu aing sadeul neuleuhna. Mangga sieepkeun Bapak. Saya bukan kepala Kamang dina lamunan di paluru kuciptaan kaya ngajeungan di papan sono. Ulah tiwu datiwu teuing rek ponteng baligo wae ulah kitu teuing ulah kitu teuing rek goreng bareto bae Bapak Taswin bareto wae Gilang paraningan raga tebih lirik ketangku jaga aya nungayuga lali nyemah kaya aku lali nyemah kaya aku mun terang nohonan waktu tebih ti pamenta cidra geni pamenta cidra hirup pilaras kajaman tipi asihku sasama hirup milaras kajaman tipi asihku sasama Tapatina sabang ketan Mohon pangi kesenangan Sangku nyorakan turang Mohon pangi kesenangan Sangku nyorakan turang Nyingkah si aing teh sudi neuleuh ku sabelah mata. Nyingkah. Mangga Bapak sieepkeun heula Bapak nafsu Bapak.
budak durhaka budak durhaka syanyika dah mangga Bapak siapkeun kapanasaran kapanasaran Bapak mangga siapkeun Bapak sumur teu sudi anu ku sabelah mata tangtos Bapak tangtos rumaos abdi lepat Bapak nanging abdi menakat terangan Bapak Pangeran morek ngahampura ka eta jelema upami jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana mangga abdi Bapak bakal mulang ti negara bakal nyingka asa tos dihampura ku Bapak hampura abdi Bapak apunten Indonesia gedung gedena Bapak abdi rumaos lepat Bapak parantos bongkok kasih ajeng Bapak ayeuna mah henteu Bapak abdi mah teu bogo Bapak bener sakintiri maneh geus babalik pikir parantos Bapak bener parantos Bapak bener gintiri laras Bapak Bapak gintiri ya wis pinasti kersah yang widi mapak baya wis kenalara tumongku gintiri ngarakat sakate Bapak gintiri tepukuh rasaan hidup teh anak anu dipikanya aku Bapak gintiri Bapak rumaos disimak di Bapak rumaos lepat Bapak ya bener nama Bapak ketetengan ningali maneh jadi kieu gintiri sawios Bapak teu bisa balik deui kanu biasana gintiri sawios Bapak abdi mah tos kasep Bapak Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi Pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena Bapak beuki nyeri Bapak gintiri Selis kira kena takdir selis mumpang kena kadar mung menak cocobi bae abdi pasrah kanu agung upami teu kenging ampun sejak pasrah sukae sanajan seribu pungkir deui teu beunang dipungkir deui sepi kajemaran budi ilang daya kamanusaan moal aya pangaji diri ku kituna mangkah kiru taliti jeung ati-ati taliti jeung ati-ati geuningan jeung ati-ati Prabu Jinaweya dah ye alam dusnya asa tungkep gayaanana tangtos ngajerit maratan langit ngosiak maratan jagat manteng kanu kagungan tina sagala rupa perdosaan anak parantos nyapa kanu janten putrana sumur nanging munguhing pangeran
kasalahan gede jeung kasalahan leutik pasti aya balitunganana gintiri pikeun nebus dosa boh ramana boh dirina wujudna teu tiasa balik deui ka nu asal warugana teu tiasa mulang deui ka nu asal kari narima kana kodrat jeung irodatna pangeran tawakal kana sagala hal perkara anu datang da pangeran nurunkeun sagala rupa pasoalan sadayana teu aya nu mubadir anu ngamubadirkeun teh wiwati urang-urang sorang penasti kersahyan widi tumungku saprarai kiwa lantengen dening sutraji tos kasep Bapak tos kasep maneh teh balik deui wujud sawios Bapak anu penting abdi teh hapunten ku Bapak mangga ai teh hapunten mah abdi bade angkat emios we teh nagara bade luntas sakaparan-paran Bapak bade jingkah di dieu mah keun bae gintiri di dieu wae isin Bapak beli ngisinkeun Bapak mainnya cina bapak raja aya anakna tiga kieu dia Sukro mainnya bapakna raja aya anakna jiga Sukro Bapak bener bae gintiri nu penting anjeunna aya di dieu we nya atuh pami kitu mah ulah de aku putra Bapak sawios pembantuna we kitu abdi mah bejakeun sawios bejakeun abdi mah pembantuna tukang ngurus kuda tukang ngarit kitu abdi mah Bapak beuki nyeri Bapak gintiri sami we Bapak geuningan maneh bisa babalik pikir aduh Bapak nyata alhamdulillah Bapak aya juga naon ieu teh sajarahna kumaha anjeun bisa babalik pikir Bapak panjang Bapak nya tina karatakan deui Bapak teu kudu kumaha we caritakeun dina mangsa abdi kacanak angin teh Bapak ning kapungkur ku Bapak teh nya wala abdi teh kalayang gobrus teh kalawong Bapak gurutu abdi teh gurutukan Bapak kabengget ku areuy deudeuh teuing sawios Bapak datos tah gobrus teh abdi teh kana tangkapanan Bapak di dinya bisa minggu Bapak kahujanan kapanasan hayang dahar teh Bapak abdi teh lamun aya nu entrep dina sungut kakara dicapluk nya aya simut kakara dicapluk kari teh mah nu entrep dina sungut abdi teh dicapluk diutahkeun deui we nah da ontep na hancip Bapak
Nah jadi gede heureuy ya budak teh. Itu bapak. Tuluy Bapak sami nyu eta aya jami tiluan bapak. aya jelema tiluan. Semohon. Nulungan abdi. Saha? Anu hiji ngaranna teh Semar. Nya. Nu kadua. Nu kadua ngaranna teh Messi. Nu katilu. Nu katilu Agnes Monica bapak. Ngaranna lalu saya banget garoreng bapak. Tuluy. Tah abdi teh ditulungan ku Bapak Semar bapak. Tuluy. Tah abdi teh ditanya nganuhun teh Bapak Semar. Pada ka mana cekeng teh? Tuluy. Si ngoreng pada ka dieu bapak. Dek ka dieu. Sumohon. Bade naon? Bade ngalamar si Acuh. Setia Ragen. Sumohon. Tah bapak pan abdi hari teh bogo kene ka si Acuh. Dar galungan yang eta aki-aki teh. Wah bapak rame galungan ge. Silih Tonyo. Silih Giti. Silih Banting. Anu nyeri mah bapak silih Jebian bapak. Aduh. Kan hati teh ngejentuk bener mah. Tuluy. Silih Letakan. Tuluy. Tah abdi teh ku si Bapak Semar teh dibanting bapak. Cepet. Barang dibanting ku Bapak Semar. Wah lulus bapak. Tah ngadak-ngadak hati anu teh nabogo ka si Ajeng teh ngadak-ngadak leungit bapak ku Bapak Semar. Anu aya mah kaduh emang kabogo teh aja Nges. Itu bapak. Tuluy. Tah apa nih saya marah teh acan rese. Tacan aya penutupan. Teu acan da manehna ge teu aya. Tah Bapak Semar teh pan aya ngalamar. Pan saya marah teh teh can ditutup. Nya. Tah abdi eleh ku Bapak Semar. Berarti Bapak Semar anu meurangna. Kitu. Bapak ridho saja ke Bapak Semar. Ari bapa mah saha wae urang mana wae nu penting mah si Nyai we Setia Ragen bogoheun. Saha-saha oge. Oh gitu Bapak. Nya. Aduh. Mana atuh Bapak Semarna? Saya mangga. Bapak Semar. Bapak Semar. Iya nyun. Messi. Messi. Saha teh deui? Kakak. Kapan tadi ngaku Messi? Aduh anjir poho teh dibalas deui ayo duh. Mbak Des Monica. Kaing da mata. Naon? Mangga ka dieu. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewuh mangkulingan lana tenera. Gusti aya karaton mika harurung harerang kieu karpet beureum nepi ka kieu. Allah. Nah mewah. Mun tetegeun aing asup ka dieu leuy. Pasti atuh. Gusti nu agung. Asa ngimpi mana anu nami Semar teh? Di si abdi nun. Tah ieu Bapak Semar teh. Nya. Rupi anu nami Messi. Abdi kulan. Tah eta Messi. Ari Agnes Monica abdi kulan. Saresna mah sanes Messi kulan eta Messi mah nami ieu nami samaran. Abdi mah cepot kulan. Gede bohong ya mah teh. Abdi dawala sanes Agnes Monica kulan. Nuhun atuh paingan jauh jeung ngaran. Simohon kulan. Duh. Aya bejat anak kaula salira geus nulungan anak kaula Semar. Eta mah kodrati rodat pangeran we. Syariatna puji sim abdi hakikatna mah nu kagungan urang sadayana. Da sadayana oge moal aya nu leupas tina kodrat sang irodat mantenna. Jisim abdi masalah kumedia, sun. Ngarenah we kolotnya. Mawas diri. Segala rupa negeri sanggakeun kanu kagunganana. Halus. Da kudu kieu jelema we leueuh. Kadang-kadang jelema teh lamun buka jasa teh Ngasai. dada teh kahareupeun. Paribasa lamun aing nya. Sok pahlawan. Sok pahlawan. Oge katurug-turug sangeusna anjeun nyageurkeun anak kaula teh. Geningan anjeun taya maksud bejana. Bener. Kana kaula aya maksud ka Setia Ragen. Jawab.
Deuh sih ngomong. Era mulai jelema mah. Bener aya maksud. Sumohon nun. Bener. Leres. Nah, hari kaula masalah kukolotna. Rek doa we nu penting mana kaula we. Doaeun teh daekeun. Ngadu. Gintiri. Abdi Bapak. Sok tepungan heula lanceuk maneh bejakeun ceuk ama ka dieu berap hampura heula embe tah hampura ka lanceuk maneh. Saya mangga Bapak mangga. Cuk, acuh. Aduh. Ngageruan lanceukna acreug gitu. Aceh. Lain acreug atuh acuk. Acreug mah sidik asu. Nuhun Semar. Sami-sami nun. Di mana Gintiri? Ya di payun, acek di payun. Ah, awewe na ada wala mau juga baru berenung ke temu usia. Acek. Datang nih datang teman. Datang teman. Ewuh mangkulingan rana denira. Anjir. Gusti. Ayana. Pak Rabi we, Pak. Gusti, punten kapangkeran aki. Wah, cilaka anjir. Disebut aki ya, bagian aing berarti. Aduh, aya pikir saeunaon Ramadewaji. Bapak nu kahereng haprang jugi udah. Aduh Pak kerabi we Pak cici saya nu silaing teh. Ino. Gusti nepi ka nyaclakan kitu kegelisan anak deuleu. Maduan Setia Ragen. Kaula nun kula Ramadewaji. Aya naon dina waktu saya nanyauran kaula. Aja amis. Saya amis. Sorana Bapak. Aduh. Cacak sorana komo lamun deudeu. Tahan nu nyageurkeun lanceuk po adi maneh teh eta Bapak Semar. Anu mana eta pangkeureun. Aduh nuhun aki. Syami neng. Jadi ge nulungan. Nuhun Mang. Wah, nyebut Mang kaing heuh. Emang naing tukang bakso. Abdi ge ngiring. Nuhun Mang. Atur nuhun tos nyageurkeun adi kaula. Tas salian teu nyageurkeun adi maneh teh. Ieu Bapak Semar teh aya maksud. Maksud naon? Aya hate kadua leutik ka salira, ka hidup. Miharep rek ngalamar ka salira nah daek ti lamun hidup dikawinkeun Nyinggi Semar. Tobat. Kumaha Ramadewaji? Nah daek teh hidup dikawinkeun ka Semar. Aduh. Ramadewaji nanaonan ge teh nyeri-nyeri kaula teh. Keur maeukeur kaula teh nyeriku si Gintiri. Kari-kari ayeuna kaula rek dikawinkeun jeung Bangkong Korodok. Hanya kaula kudu dikawinkeun jeung Bangkong Korodok panggeuten isin kaula jeung babaturan. Balik. Cek aing balik. Balik Semar. Da aing nyerina mah. Balik. Aduh Gusti nu agung ampun. Nanaonan sia teh. Setia Ragen make jeung ngahina. Tobat teuing Ramadewaji nu ngahina ka kaula manya kaula. Aduh nasi acek nanaon ada acek. Bapak. Cik susu Semar. Susu tangan. Gantian ku harta kekayaan. Gantian ayo. Semar Bapak. Aduh, kemana sih Bapak Semar? Awalnya siapa dia kemana? Aduh, kamu jelema jago aja lah awal. Gusti kemana Bapak Semarnya? Aduh. Sakit. Aduh. Kemana Bapak Semar? Awal tuh aduh. Sabar. Alah, cilaka ini.
Semar Badranaya ditampik sapajodogan ngajeletit kana atina ye Semar ngagukuk Semar Badranaya di tengah leuweung teliren-liren nangisna sangka jeung teu nyana Dewi Setia Ragen nampik sapajodogan aduh ayana leuwih hade aing harepan musuh ribuan jeung tibatan aing narima modek ieu ayana nah Setia Ragen teh make jeung kabongroy ku haliah dunya nu lain dinya nya nu nya di lain-lain orayan di baleulik datang orangnya anti tenggelan nah jauh tina panyangka jauh tina impian da jelas na impian teh baheula eta Dewi Setia Ragen teh inung silaing ayaena nah jauh tina panyangka ayana lepat pakai nyalahan wah nah make nyalahan aing Setia Ragen majar teh aing bangkong korodok ngelucu ngahina sapajodogan nyeri aing hade leuwih hade nying harepan musuh tilu truk aing di batin datang tos wah ayana nah kabongroy ku haliah dunya ngelucu musuh jeung TNI wah ayana Semar Badranaya lami-lami emut kana Purwa Daksina Purwa ari Purwa eta wiwitan Daksina wakasanana emut kapungkur di sawarga Maniloka nyaeta garwana ye Semar Dewi Kanastren margi di sawarga mah teu ngange wujud anu ieu tapi wujud di sawarga Maniloka wah salah aing dulu gitu epat kumaha dewa salah dewek kucuk hampura Setia Ragen geus suudon dewek geus goreng sangka nya geus goreng sangka padahal ulah rek nyaksi kabohongan batur geus saksi kabohongan pribadi sumuhun wate meakeun kapanasaran ucu nya kumaha wate kulan da baheula mah ua teh lain wujud kieu di sawarga teh oh kerja mandi sawarga heeh jeung inung silaing Dewi Kanastren sumuhun lamun bener ieu Setia Ragen Dewi Kanastren cik aing hayang nyahorek roba wujud aing bade ilang rupa jadi wujud asli na dewek baheula di sawarga kumaha meakeun kapanasaran aing cobian atuh racun ya inggih ieu Semar Badrayana yang ngagipekeun salirana leungit tanpa lebih hilang tanpa karana da dia Sang Hyang Ismaya di sawarga Maniloka nur cahaya sesekar ingwang cahaya sesekaringwang cahaya kilang gumilang jika anak wujud ieu meureunang daekeun atawa kumaha tah cobian tapi lamun teu daekeun berarti lain pinung barudak sanes penasaran aing alah Kang kemana Bapak aing sieun ngagantung maneh we deuleu sieun balua sieun ngagebruskeun kana jurang deuleu mangkana ing di dieu loba jurang sieun putus asa Bapak aing gimana Bapak aing ayeuna teuing apa duh punten siapa sakedap mah naon cep calik heula aya pikiran naon cep Aden aya taroskeun bulan kumaha aya taroskeun
jauh pemimpin neruskeun ulah ka abdi nuju dinas Ninju bingung. nuju serius abdi mah abdi tara heureuy jalmina nya tuh Gusti saha teuing da ulang halangan dewek deuh bade tumaros kaulah teh mah nya ulah dupik jalan ka Sekarnume ka mana simun ka dieu ulah leres ka itu teras ka itu tangke di ditu aya parapatan aya pertiluan teu perluan teh anu ka kanan anu ka Cibingbin ketos di Cibingbin balik deui ka dieu beloken nya nuhun atuh ke bade tumaros dupi salira teu penak sareng aki-aki nu hideung teu aya anu bunga teu bodas henteu anu lempangna jiga entong henteu Dedon nu make roji kasaan anu ngange kasa soca tapi sabelah kaca sosana teh nya bajak laut goblok bapak aing teh teu aya milarian bapa maneh mah daya moal panggih nyaha apaan ieu bapa maneh teh tuh eta naolok tong ngakuanan di dinya moga jeung ieu bapa dewek mah goreng patut tapi sanajan goreng patut bapak aing mah goreng sanajan goreng patut kitu anggaran bapak kuring heuh kitu tah maksudna nganeng masalah ngomong sok pan ieu bapa maneh teh bapak naon teh bapa maneh teh diteteangan teh ieu ieu teh Hongkong bapak aing mah ya bapak aing mah leumpana ge kita teh po lamun ngomong ngaduk aya anak aduh aya anak gitu amulan ya kitu pan ieu bapa maneh teh pot anjir nyamun ngaran aing pan maneh teh cepot ngaranna alias sastra jingga anu tukang dawalanya Gusti apalun lain apa kana ngaranna aka nya atuh aing mah tenar aja masalah aing mah selebritis baheula di TPI Asep Show baheula nih aya Asep Show di TPI Asep Show geus beak kontrakna atuh ayeuna cepot teh nya hiji di Net TV satengah genep ngapoe ayeuna mah di Net TV jeung si Sule satengah genep sore ieu dalang dadan je duet jeung si Sule ngapoe ieu bukan sekedar wayang dina acara bukan sekedar wayang di Net TV mun tadi geus aya tatangan ieu teh bapa maneh cepot ari bapa mah bisa mancala putra mancala putri bapa mah ya cirina naon seungit sampingna seungit naon oli rem seungit kasturi amuan cek puntennya sok amuan aduh bapak dawala aduh bapak dawala situ katipu demi Allah bapak situ katipu jurig teh cek kayaknya ho yang buktikeun ku abi sok buktikeun ku anjeun cek kayaknya ho naon atuh nikapkeun sarung wah bener sarua jeung bapak adalah bala naon ngeureun nog dua geus Gusti nu agung bapak naon aja ti bapak teh gigian nanaonan pak penasaran bapak teh jan maksudna tadi pan ditampik bapak disebut bangkong korodok nya pak hate maleutik hate leutik teh bapak abdi mah nyeri teh cing balik hate leutik mah nyeri lain hate mah leutik beutak kitu aing masalah wae ngomong kieu euy galap begitu teh galap naon galap sampe galap eta mah tuh galap eta mah
Penasaran bapak tadi ditampik lamun bapak ayeuna ka itu kumaha ditampik atawa moal. Wah. Pak, lamun bapak ka itu ayeuna moal teh kitu tah. Wah. Gara pasrah. Naon kekerepengan bogoh ka bapak. Kitu ya. Cumohun sok anteur atuh. Mung. Nah make mung nyeri hate. Mantep pemadina gue. Kapok nyeri hate. Bapak ditampik, bapak ditolak, bapak dipicen geuning manehna mah itu. Ngeunah-ngeunah we geuning. Anu neangan dimangsa. Neangan korban baru. Abis maneh sepah dibuang teu nya hoayong oge. Bae danggeus ah. Mong bahsin ditapik dan baik yang ditapik ke yakin mau ditapik bapak memual ya abdi badai ka itu tapi janji syarat naon syaratna lamun seteragin bogoh ka bapak tampik ku bapak ieu teh kumaha pan aing teu kalamar tong diterima ya pokoknya mah dendam beli hati anak bapak aku tidak suka dengan dia bayangin dawala aku tidak suka dengan itu aku juga karena aku juga nyeletitkan hati aku seseiten bagaimana sok coba pikirkan sama betul dawala coba bayangkan itu nyeri Rika apa Bang Roma mana piano Rika Ani nges ngarit aja Nani banyak Ani ngarit melagung sih teh apa teh sih hayang disebut Roma meureunna Roma Bang Roma alhamdulillah Bang Roma alhamdulillah bolehkah aku menyanyikan sebuah lagu naon berkelahi berkelana cik sia teh montong heureuy wae na kumaha ieu teh jam 3 ieu teh gini dan bae di bonusan boga hajat ku aing tabehan deui hayu Pak tapi meureun amun abdi ka itu pasti wawuheun ka abdi ya moal wawuheun ka maneh hiji oge di situ moal wawuheun ka itu hayu yang kajelman asing benar percaya ka bapak mah euy paingan bapak nganyuk wae da kitu elmuna yang murid tagih teh wawuheun nu kitu aya lising teh saya siapa nih? Mana saha? Teu wawuh we tuh. Teu wawuh haji jelema menikah orang nyok ieu. Saha maneh? Maneh saha jijing tukang gedaing? Ai si cepot si dawala ka mana bieu? Nah itu anjir teu wawuh kabeh teh. Ayo ngorong teh. Catur di jalana Nye Semar Badranaya utawi Sang Hyang Ismaya parantos dumugi ka karaton nagara Sekarnume datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuh pangkulingan rata geniran sahanyeun ngaran kaula Ismaya Timalan naon Malaysia sahanyeun mendem
isnawat Ismaya naonna ieu Ismaya kaula teh bapana ieu budak orang mana betul itu tidak salah sekali atau dua kali diuk yang diuk aduh bener teh wawuhun ka aing bener nyaan bapak hebat bapak alah hebat aya eta kaumulan bapak teh sama kabeh hatur sahaya abdi Isabella kula inungna sahana ieu budak kitu eta teh inungna bulan si joreng inungna nganyusuna teh karena tarakana susu kana irung maka mata kitu manyangan heeh majar teh Isabella nyawa susuan Isabella teh Isabella aya laguna kumaha Isabella adalah akulah pendukungmu anak sateh aku seorang kapiten si siatena kumaha aku seorang kap mobil kayak itu saja nah itu lah orang jelema teh aneh saha kaula Ismaya nu tukang bapana sumuhun bulan ono paling pengker abdi inungna bade naon ka dieu saurna di dieu ya saya marah olares maksud teh bade ngiring saya marah laras da ieu teh pun anak teh bade ngiring saya marah bulan nguriling nangan tanding anyacang nangan lawan canya hodi geti sorangan cobaan tasirang dagur kulingis kuat modar tong diomongkeun atuh ieu modar mah nya jadi anjeun teh naon maksudna hayang ka Setyaragen sanes sayang ka Setyaragen tapi kaula mah hayang ngajajal kasaktianana jago sae marah si goblok bener babatok jelema teh ya hayang ngajajal kitu we da mah tukang gelut wae bulan di lemur teh gelut wae teu kau paya ucing gere pasti aja ucing nya kami tohang ya wani mitohan nepi ka beureum beungeut tadi tonyok gintiri wani ka dieu nah maka jeung teu wani di podaran ku aing di luar sia nu jago mah di dieu we gelutna apa tuh nah ya teh sopan ada raja sok kayang nyaho nu gede mah anu jago mah di dieu we kurang ajar sia leuleus aduh luar biasa tuh tingali cacak anakna komo aing bapana hayang dileleskeun wae aduh ampun kaula hayang dileleskeun ampun minta duit atuh oh aya 300.000 ya berapa 300.000 iya beres non lumayan mesti cager anjeun kurang ajar bare kesempatan aing leuleus aduh sok aya 200 deui kitu atuh ngarti tadi atuh 500 ya cager kapina teuing leuleus ya cacak anakna pamo aing inungna hayang dileleskeun mong nya atuh ai kekeh peuteuh masok we paehan aja nah teu mung atuh da beak duitna nah atuh ngorehan aya 50 nomor lah saya teu aya aduh sok leleskeun teu tulus dia cenah duit anu neme anu 500 cenah tengmen jeung kuring nya 50-50 2,5 sewa aja cager anjir ayeuna leuwih jago ti si Semar lah euy aduh naon gintiri acuh tobat siah pogoheun aya beda aduh punten kapengkeran Kang daek kana mah teh si bau
ampun Ramadewaji naon iya aya jelema made jeung ngerekiluan saya marah tobat teuing ngiringan saya marah bener aduh ulah mau sawios tos kengeng da bener geus meunang di maneh eleh tuh geuning tobat aduh mangangkang mangga ieu kaula weh pergi kau jangan sekali-kali ngaganggu anak abah lagi kuliah di taman kanak-kanak kenaon sia teh kumaha aduh tobat ting hapunten kaula engkang hapunten pergi aku tidak sudi terhadap kemaluannya sia naon maksudnya malu aja salah ngomong nah sieta kemudian teuing maksud teuing sieta ayeuna lawan pan kemaluan sieta di bahasa Indonesia na malu kemaluan teh eraan si teh heeh bener kan si teh jadi jarorok goblok si teh da sok malu eta oge da intervensi na beda deui si teh da kemaluan makan kitu wah goblok na si teh sia we nu kitu ayo kalau kamu besar kemaluan datang ke sini geus kagok jeng maksudna mah teu gede kaera siksa sedikit kemaluan mangga kaula mangga da parantos janten caroge salira istri salira dagang majelma sangsara sawios sangsara oge sawios ya waduh Ngoplase weh sawios sangsara oge sawios ya menjadi pamajikan mah angere minta duit angere pulsa ka itu nama risiko yang disaruakeun eueuh doyot maka jeung hayang kunci kontak deui anjing deh hei akang cokot deui gitu lah sawios lamun akang boga budak sawios budak kakang matilu bararangor sawios bade bangor bade kumaha oge ka aing meureun sawios di bawah sangsara sawios kaula nu sawios Ramadewaji sawios mangga bade disiksik dina mecai dicacak di walang-walang nyangakeun Pinasti karsayang domampara iya Sang Hyang Ismaya kaclak-celakan cai socakna Dewi Setiaragen ngadak-ngadak leungit tanpa lebih hilang tanpa karena dia lurah Semar Badranaya oh ya Anjir si Kakang Semar minta euy wah kapangih modal aing adekeun cecepot 500 nu bieu atau si pasikeun si dewala bukan aduh Ramadewaji mah tikahkeun enga naon nyai tikahkeun nanaonan atuh mah teh bet nampik bapak mah naon maksudna apaan salira kapungkur cenah kade di dunya mah seueur tukang tipu bisi palsu tos nu sumping nu aslina mah kaula mangga teh teuing heuh deuleu mangga atuh mangga enga tikahkeun Ramadewaji sok kapayun atuh Semar waduh kaya anak lain sia aduh punten ti ayeuna kahareup Semar Setiaragen MHP di ujung rambut tepi ka ibas dampal ieu anak kaula Setiaragen pek gerak asuh ku anjeun didikan rohani jeung jasmani mudah-mudahan anak kaula jadi pamajikan anu soleh anu dipikat contoh ku sawewe awewe nu liana amin mudah-mudahan kulawarga anjeun jadi kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin gulan pek gelawangun rumah tangga anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala amin yang
kulan Alhamdulillah deuleu Bapak dewek menang jodona ayeuna. Perjuangan luar biasa. Sing horeng tina perjuangan teh nu ngaliwatan pengorbanan. sumu Dina pengorbanan kudu ngaliwatan ikhlas jeung ridho dibarengan ku kasabaran. Tawakal ka ituna kana segala hal perkara anu datang ka hadirah Allah Subhanahu wa taala. amin Ya, sakitu we teh akang saparakan hapunten tina samudaya kalapatan. Sakali mudah-mudahan sadana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat anu nongton, selamat anu ditonton, sakali selamat tetep selamat. Ieu lalampan urang